Joy, Oi, orang kemarin dicari kan, Bu Haji. beneran. Jadi ditanya, berapa rakaat sholat subuh? Orang jawab opat. Ya seharusnya amang ngajawab mah 2 rakaat. Orang jawab opat dicari kan, cuma di mana dua. Il, orang belajar bahasa Indonesia yuk. Pilih kata yang tepatnya. Ya, siap. Pertama yuk, anak yatim digebukan bapana. Kedua, anak yatim ngegebukan bapana. Pilih kata yang tepat yuk. Anak yatim ngegebukan bapana. Salah. Anak yatim digebukan ku bapana. Lain. Tuh naon? Itu anak yatim atau boga bapak. Ih. Aduh, pohon. Joy, naon ya? Bayangkan aya di leuweung aya monyet naik ke tangkalan. Pas di pertengahan, aya tawon keur sayang. Di handapna aya bagong ngamuk. Pertanyaanna, kumaha abeng monyet teh slamet? Salamet. Ngajo we ka handap, kan aya bagong tadi ngamuk. Naik ka luhur, kan aya tawon. Teuing ah lieur. Naon di pikiran teh nya mana nu monyet teh nyaho ah. Selamat ulang tahunnya dia. Weh, mendingan manehnya apa ieu ulang tahun. Kan orang nanya di Facebook ulang tahun saya. Ulang tahun. Dengan tere sate udah tiket nih. Kan tahun kemarin 6 tahun. Tahun ini 7 tahun. Jadi 17 tahun. Liar euy. Kunaon maneh? Iya Kang Haji, hampir tiap poe harus bikin mete. Wajar atuh, eta mah kan bumbu dalam hubungan. Iya Kang Haji, bumbu si bumbu, iya hampir tiap poe. Nah, eta ngaranna ujian. Pasrahkeun we ka nu kawasa. Iya Kang Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mau kapan ya? Alhamdulillah sehat. Pak Haji, di dia mana? Iya ya. Iya Kang Haji, orang tak ya perlu. Ya perlu naon? Cuman tak genah ngomong nak Haji. Era orang teh. Era omong we ceritakeun. Iya Kang Haji, pemajikan orang teh keur ngidang. Heeh, ngidam naon? Sedenah Kang Haji. Ya omong wae atuh. Ngidam teh yang nyabok Kang Haji. Ah, aya wae. Ngidam teh kitu. Kumaha tuh Kang Haji minta tolong urang. Embung ah. Pasrah we Kang Haji, terima apa adanya. Ah, tuh nyeri di cabok mah. Dil. Iya, Dil. Enak. Yuk lah. Nanya, Bebek naon nu lempangna muter. bebek gua. Alah, Bebek nunduhan. salah. Bebek naon tuh? Bebek anu dikunci stang. Roy, naon ya? Bayangkeun nya di tengah leuweung tah aya monyet keur. Joy, urang kamari carekan ku guru ngaji. Beneran. Urang ditanya. Selamat ulang tahunnya dia. Nah, mendingan manehnya apa ieu ulang tahun. Kan urang nanya di Facebook. Berapa tahun nana? 10 tahun. 10